Wilujeng wengi pemirsa, urang patepang deui dina program berita Enjing Ayeuna. Kiwari urang bade ngawonohkeun hiji warta penting ngeunaan musibah nu keur lumangsung di kawasan Gunung Merapi nyaeta kajadian karuksakan leuweung alatan kabakaran nu nyebar gancang. Dulur-dulur, parantos kajadian seuneu nu ngabeledeg di leuweung sabudeuran Gunung Merapi. Seuneu mimiti katingali ti peuting kamari jeung gancang sumebar alatan kaayaan, cuaca panas jeung angin kencang. Tim gabungan keur usaha pereman seuneu sangkan tu nyebar ka tempat tinggal warga. Jalur pendakian pikeun samentawis ditutup demi keamanan warga. Disarankan tetep tenang jeung nurut kana parentah ti petugas di lapangan. Eta warta nu tiasa kami sampaikan ngeunaan kajadian seuneu di leuweung sabudeureun Gunung Merapi. Ka masyarakat urang ngimbau sangkan tetep waspada jeung nuturkeun parentah ti pamarentah atawa petugas di lapangan. Atur nuhun kana perhatosanana dugi ka patepang deui dina warta salangjena.